Tritangtu di bumi. Tritangtu di bumi. Liwang-liwang randuk kurung gunung sembuh. Tritangtu di bumi. Jati gunung amparan. Bismillahirrohmanirrohim. Sampurasun wargi-wargi sadaya. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Gilang Kasnadi, channel Dongeng Sunda Kang Gilang, sejamedar hiji carios. Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar, anu dibaca sagemlegna tina buku Tritangtu di bumi, anu diterbitkeun ku penerbit Kiblat. Milat sayembara ing carubana gari. Roman sejarah nu ngagambarkeun pangalaman pamanah rasa putra Prabu Dewa Niskala ti Kawali nu ngumbara ka kaler nikah ka Nyi Ambet Kasih tuluy ka Putri Subang Larang nu ngalahirkeun Walang Sungsang, Larasantang jeung Sangara nu ngagem agama Islam milu ka Indung. Damar anda dia pepadang ing carubana gari. Pamanah rasa oge dipulung mantu Gu Prabu Susuk Tunggal ti Pakuan. Malah waktu aya paket rok paham antara Mitoha jeung bapana, pamanah rasa nu geus diangkat jadi Prabu Anom di Pakuan mihak ka Mitoha. Da ceuk anggapanana bapana ngalakukeun kasalahan. Inyana usaha satekah pola supaya paket rok kereta dua raja teh teu nimbulkeun peperangan antara dua negara nu asalna hiji nyaeta Sunda. Salian ti eta pamanah rasa nenco aya bahaya nu jol mati Demak nu geus ngagem Islam. Kasugri pamirsa, tong hilap subscribe, like, share, jeung bagikeun di medsos kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng ngadangukeun Dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Tritangtu di bumi, karya Yosef Iskandar. Waluya dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Dongeng Sunda. Amin ya Rabbal alamin. Kulutrak Nyai Kentring Manik Mayang Sunda muka tulak pantau hareup bale ka putren. Brai kacaangan lampu palita minyak kletik. Nyeh Nyai Kentring Manik Mayang Sunda imut mapagkeun salakina. Boa geus peureum Nyai, cek Prabu Anom Jaya Dewata bari muka baju jamang hideung jeung jubahna. Tedaekeun reup kakak. Tembal Nyai Kentring Manik Mayang Sunda bari nampanan baju salakina. Aya adik-adik kakak tigaluh, cek Prabu Anom Jaya Dewata bari muka sinjangna. Baruk, nah kami tadi pecaan. Nyai Kentring Manik Mayang Sunda ngarasahan jelu. Rebun-rebun ke kadarieu. Nyamber kakak cenah hayang nyelkar ka lemah kabuyutan Sang Hyang Rancamaya. Cek Prabu Anom Jaya Dewata. Cek mana kira salina tiris? Nya poho. Cek Nyai Kentring Manik Mayang Sunda bertuluy ngoloyong ka pangkengna. Isuk nyar kekembangan aya 7 rupa mah. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari nangkarak bengkang na amparan samak patengahan. Nyai Kentring Manik Mayang Sunda unggeuk bari harempoy emok ngedeketan sirah salakina. Tah geuning babantal teh nyempeurkeun. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari ngangkat sirahna dipindahkeun kana lahunan pamajikanana. Urang udar gelungannya kakak,
Segatuh tembal Prabu Anom Jaya Dewata bari reupeureuh. Ramo-ramo nu carantik lalain cop marucuk eurih di tapis pisan ngudar talikan teh nu ngagelungan buuk salakina. Laju disisiran ku Ramona bari sakalian disaliksi. Ari menyan putih aya keneh. Aya tembal Nyai Kentring Manik Mayang Sunda bari neuteup celeumeut kana beungeut salakina. Lebah kukulinciran oratil mah Nyai. Dianggir gerak kakak aya honjena gampang isuk baik kami ngaladit tukang nu nyaliksik jongjon nyaliksikan nu nangkarak jongjon peureum ngararasakeun kagenah jeung kabagjaan diri. Ama jeung ambu keukeuh nitah kakak sangkan teteh ambet kasih jeung teteh Subang Larang dibawa pindah ka dieu Nyai. Cek Prabu Anom Jaya Dewata bari ngalilirkeun awakna nyang gigir nyang hareup ka pamajikanana. Beungeutna nakal kana beuteung pamajikanana. Geus aya 7 kali mah ama jeung ambu nyarita kitu ka kami. Ceuk Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Baru Prabu Anom Jaya Dewata ngulisik neuteub imeut ka pamajikanana. Prok padu teuteub jeung panon pamajikanana nu keur tungkul neuteub dirina. Prabu Anom Jaya Dewata katempo teges. Ku Prabu Anom Jaya Dewata katempo teges gado pamajikanana nu lencop. Kitu deui teges pisan kana renyu imutna. Kunaon sih neuteub bae? Ceuk Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda teu eleh teuteub. Kumaha tah? Cek timbangan Nyai. Memeh ngajawab Nyai Putri Kentring Manik Mayang Sunda ngarenghap heula. Mun dipejakeun mah naon sagala rupa nu dipikahayang ku ama jeung ambu mimitina mah joro-joro teh ti kami. Ceuk Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Baru Prabu Anom Jaya Dewata melengak. Timbangan kami pangna aya joro-joro kitu teh boh teteh ambet kasih boh teteh Subang Larang dua anana oge lain nulian kapi adik kami. Atuh ayeuna katalian ku kakak meureun pernahna teh jadi lanceuk. Mun ditilik keur kapentingan tatara Sunda, hatina urang geus bisa ngahijikeun deui incu-incu hiang Aki Mahaprabu Resti niskala wastu kancana nu geus lawas pajauh huma. Ku jalan kitu najan sakumaha rongkahna pasaya antara Rama Prabu jeung Paman Prabu Tigaluh. Iraku teu ngarasa eraku seueuh-seueuhna nu rarengtut raut. Ceuk Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Prabu Anom Jaya Dewata ngarasa helok teu ngiceup-ngiceup neuteuk beungeut pamajikanana. Mun kami bisa ngariung jeung teteh ambet kasih teteh Subang Larang dalah di kumaha bae oge kakak moal incah balilahan. Kami moal kungsi ditinggal-tinggalkeun ku salaki. Kakak bakal jongjon nateakeun kalungguhan dina anggoning ngahieuk dayeuh ngolah negara negeri Sunda. Wening taya tanding hate dia teh Nyai gelis. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata nyuksruk kana beuteung pamajikanana bari nangkep cangkeng nu lenggik ti papareket. Ku padeukeut komo saimah antara kami jeung teteh-teteh bakal silih kanyahokeun hate masing-masing. Bakal surti kana kaberat salaki dina anggoning mateakeun kanagaraan. Leketai hate Prabu Anom Jaya Dewata ngaleketai ti korona karasa nyelak. Dirina pinuh ku karumasaan sacara manusa. Dirina rumasa kungsi kajurungkeun ku karateg angen nu teu pantes. Karumasaan nganyenyrikeun hate Nyai ambet kasih pedah ti boga wae anak. Padahal nu leuwih jauhna dirina kasmaran ku Nyai Subang Larang. Dina geus kacangkingna dirina rumasa singgah ngalengkah ninggalkeun Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Antukna teu karasa segeruk bae Prabu Anom Jaya Dewata teh ceurik nalahunan pamajikanana. Geus kakak, lebar teman
lebar temenku Cimata, Ceuk Nyai Kentring Manik Mayang Sunda bari nyengkatkeun salakina. anggur citanya dari getih nu ngamalir dina diri. Berasihan kokocoranana. Amperkeun muara galeh-galeh Sunda. Bari era kurumasa Prabu Anom Jaya Dewata buru-buru nyusutan Cimata. Tengah peuting ngagayuh ka janara leutik. Ngagayuh ka janari leutik Prabu Anom Jaya Dewata karak bisa reupeureum. Sanggeus karuhan salakina tibra Nyai Kentring Manik Mayang Sunda ngelekep heuai reup bae peureum. Rebun-rebun Prabu Ningratwangi, Prabu Banyak Catra, Prabu Banyak Ngampar jeung Prabu Ajar Kutamanggu geus guntreng ngawangkong di rohangan tepas balai kaputren. Nyai Kentring Manik Mayang Sunda cucih nyuguhan di bantuan ku Ambu Hareup Catra tukang masak di Kadaton. Tong riweuh-riweuh teteh, ceuk Prabu Ningratwangi ka Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Keun bae reueuh ge Ki Adi, datara onggal poe ieu. Bari nageuneujeunna we atuh mupujuhkeun adi-adi. Jabacan kungsi panggih teh. Di negeri Jarawuh, ceuk Nyai Kentring Manik Mayang Sunda someah pisan. Kemana ari kakak teh, teteh? Ceuk Prabu Banyak Ngampar. Cikene teh dicai keneh, peutingna kurang sare, Tembal Nyai Kentring Manik Mayang Sunda. Sok atuh geura mimitian Ki Adi. Engke nungguan kakak. Tembal Prabu Banyak Ngampar Prabu Anom Jaya Dewata Norojo. Tagening kakak, Ceuk Nyai Kentring Manik Mayang Sunda bari merelahan keur diuk salakina. Geura prakatu Ki Adi. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Sangu ngebul naboboko disingkapkeun tutup daun cawuna. Dahas piring tina kai buhun. Dieusian sangu pametung-metung cug cengkena deungeuna. Rupa-rupa pais lauk walungan jeung rupa-rupa beuleum lauk ti empang, tangka satetenong. Rupa-rupa lalab atah dangdaunan jeung bong borosan, rupa-rupa lalab seupan, tangka saayakan. Sambal cengek direndos badag, beuleum tarasi hurang walungan tangka melenghir angin-anginan. Mangkade ulah sebut teh Adi, biji senggah ngalengkah. Ceuk Prabu Banyak Catra ka Prabu Ajar Kutamanggu. Nya ieu tangka poho ka pamajikan. Ceuk Prabu Ajar Kutamanggu. Prabu Banyak Ngampar hayangeun mairan nyarita ngan bae keur samutut ku lalab tetulus. Nu puguh mah jadi kebuhulan ceng kana lumur awi hinis ukir disungging direka kembang leguk tepi ka saat. Geus dahar teh, ceuk Prabu Ningratwangi ka Prabu Banyak Ngampar bari seuri. Acan, bieu kasilang kebuhulan Ceuk Prabu Banyak Ngampar bari kerung ka Prabu Ningratwangi. Nempo adi-adina ocon banyol bae. Prabu Anom Jaya Dewata jadi ingetin ka mangsa keur papada budak keras kalebah dinya. Prabu Anom Jaya Dewata sadar kana diri mana horeng lengkah-lengkah kahirupan teh geus jauh. Wanci haneut moyan kakarak turun ti balai kaputren. Laleumpang mudun mapai jalan nu dibalai ku batu, lebah lawang gintung geus disampakeun kuda. Jaga baya nu ngajaga lawang gintung bareng nyandoyongkeun awakna bari nyembah. Prabu Anom Jaya Dewata ngusiwal ngaluarkeun kepeng perak sarajut ti jeroan jubah konengna dibikeun ka kokolot Jagabaya. Bagikeun colot. Kokolot Jagabaya nu harlung jangkung teu sirikna nguduk-pruk nampanan duit ti Prabu Anom Jaya Dewata. Basa kuda geus ting baretek ngidul ngetan kokolot Jagabaya tangkep paciuh babagi meh-mehan dirina mah teu kabagean. Sakapeung nanjak sakapeung mudun 5 Prabu Seuweul Prabu Dewani skala patapis-tapis ngalumpatkeun kuda jigan keur balak. Saparat jalan sababaraha pilemburan kaliwatan huma jeung reuma keur memejeunna panen. Sakur somah nu papaliwat ting garupai ting arulang dibales ku Prabu kalawan pikaconggaheun.
Di lembah jalanan nureka lemah kabuyutan Sang Hyang Rancamaya, Prabu Anom Jayadewata turun tina kudana nempok itu adi-adina narurutan. Jauh keneh kakak, cek Prabu Ajar Kutamanggu nunyang cang kudana deket kuda Prabu Anom Jayadewata. Itu tuh di pasir itu. Tembal Prabu Anom Jayadewata bari nuduhkeun ka hiji pasir nu ngadungkuk. Rengket ku kakayon. Opat adik-adik Prabu Anom Jayadewata mencrong ka pelebah pudunan lanceukna. Ka pelebah panuduhan lanceukna. Jiwa tuh. Ceuk Prabu Anom Jayadewata bari miheulaan ngalengka. Sabot nanja ka lemah kabuyutan Sang Hyang Rancamaya, adik-adik Prabu Anom Jayadewata ngimeutan kaayaan alam sabudeureunnana. Ari lebah pasir-pasir mah subur kakak, tapi pada dataran sabudeureunnana mah tatempoan teh gahgar. Ceuk Prabu Banyak Catra. Nya kitu pisan Ki Adi. Puguh kakak ge keur mikiran. Kumaha sangkan sabuleureun teh jadi hejo ngempok, hejo lembok. Tembal Prabu Anom Jayadewata. Paingan kakak cara embol-embol. Ceuk Prabu Banyak ngampar ka Prabu Ningratwangi. Ari kitu kumahanya? Ceuk Prabu Ningratwangi. Paingan disebut mayang Sunda. Ceuk Prabu Banyak ngampar. Ih, sugan teh ceuk kami bae. Ceuk Prabu Ajar Kutamanggu mairan. Nah kumaha kitu ceuk Ki Adi? Ceuk Prabu Ningratwangi ka Prabu Ajar Kutamanggu. Eta we ceuk batur pamajikan teh diserbutna ge ka dia Widyadari Hang Buni Talaga cenah. Lebah gok nempot teh kentrik mandik mayang Sunda teh teu sajurun-jurunan acan. Tembal Prabu Ajar Kutamanggu. Ongkohna deui ari keur babakalan keneh mah. Pi pamajikan teh asa panggelisna. Ari geus imah-imah mamana horeng. Nu geus pamajikan batur. Ceuk Prabu Banyak Catra milu mairan. Ah, eta mah pandona we caleraman. Ceuk Prabu Banyak ngampar. Kai bae adi-adina Prabu Anom Jayadewata teh saleserian bari silih suntrungkeun sagala. Sakumaha kalakuan keur papada bolon. Jep geus tepi. Ceuk Prabu Anom Jayadewata ngahuit adik-adina nu haliwu. Lirga angkat tincak jep bae nu ocon jempe nu kade ngerecet na cangkurileung cangkurawok dina grembelna dangdaunan. Prabu Anom Jayadewata ngarandeg lebah buruan hiji saung jangkung leutik tapi resik. Sampurasun. Rampes. Tembal sora awewe di jero saung. Telila brai pantau muka lol awewe nu geus majukan ini keluar nyurang sakedeung. Laju turun teh hambalan saung rurusuhan. Sacundukna kaburuan brek dek kucong nyembah. Cager ni patunggon. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Ayahi bar Gusti Anom. Tembal awewe nu disebut ni patunggon. Tara aya nu kadieu di patunggon. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Nya saha atuh Anom? Iwal nu sok kanteran beas mah. Kitu ge sabulan sakali. Serog leos eta ge. Tembal ni patunggon. Ari ayeuna loba keneh beasna. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Rea ari beas mah ngan asina nu karisa eutik deui mah. Tembal ni patunggon. Heueuh hampura we ni patunggon. Engke isukan kami rek mitahan deui. Tah, ieu keur cekelan bae nya. Ceuk Prabu Anom Jayadewata bari musiwel ka jeroun jubahna. Ngaluarkeun duit kencring kepeng tambaga aya kana 10 sikina. Eueuh, loba-loba teuing Gusti Anom. Ceuk Nyi Patunggon. Keun bae. Apa ni Patunggon ge kudu salin. Beulikeun kana encit atawa sinjang. Ceuk Prabu Anom Jayadewata. Kembangna mawa Gusti Anom? Mawa kembangna Gusti Anom? Ceuk Nyi Patunggon. Mawa.
tembal Prabu Anom Jaya Dewata. Bisi henteu ku kami rek dipanyarkeun heula. Ceuk Nyepa Tunggon bari dagdag degdeg. Ulah sagala mawa. Ulah pokona lah bisa sagala mawa. Nganu henteu teh parupuyanana, ceuk Prabu Anom Jaya Dewata. Jung atuh Anom ti heula. Kayak kami rek neang hawu asana mah ruhai keneh da. Ceuk Nyepa Tunggon. Ceuk atuh. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari seuri. Culaduk Nyepa Tunggon teh nyembah heula. Laju mundur unggah deui ka saungna. Nece sengket batu katonggohkeun Prabu Anom Jaya Dewata dituturkeun ku adi-adina. Ngan ukur sababaraha renghapan geus cunduk kanu dijugjug Sang Hyang Rancamaya. Prabu Anom Jaya Dewata nyembah bari nangtung sampurasun. Diturutan ku adi-adina meniragam. Sampurasun, sampurasun, sampurasun. Batu umpak satangtung budak. Nanggri batu lempar nu rubakna dua depa leuwih rubak batan watu gilang pangdiukan raja. Prabu Anom Jaya Dewata diuk sila mendeko di sisi kidul nyang hareup ngaler. Adi-adina nurutan dariuk ngajajar tukangeunana bari teu wani lemek sakecet-kecet acan. Hawasa budeurina nyecep tiis sakuriling bungking rajeg tangkal kawung paselang jeung tangkal paku jajar. Aya sababaraha tangkal kiara nu geus jaranggotan gedena sagede-gede beuteung munding akar-akarna pasolengkra. Sampurasun, ceuk Nyepa Tunggon bari tuluy ngagepor angsrod-angsrodan ngadeukeutan Prabu Anom Jaya Dewata. Dua dampaleungna nanggeui parupuyan. Lalaunan ditunda hareupeun Prabu Anom Jaya Dewata laju ngagepor deui angsrod-angsrodan mundur. Regeureun di pangtukangna, emok rekep bari ngeluk tungkul. Cek kadikeun eta kembang teh. Ceuk Prabu Anom Jaya Dewata bari ngalieu ka adi-adina. Bari geumpeur Prabu ajar ku Tamanggu ngasongkeun 7 rupa kakembangan nu dibuntel ku lawan sutra koneng sarubak iket. Ku Prabu Anom Jaya Dewata ditampanan laju dibuka cangridna lalaunan berai bari dadarkeun luhureun taneuh nu geus lukutan. Ku siwol ngaluarkeun awi tamiang sajeungkal. Dialak diilik laju disebit-sebit tungtungna kawas murak cau. Rek miteskeun menyan bodas sateuk-teuk jempol. Dikekeupeul laju diantelkeun kana bibirna nu kunyem-kunyem babacaan. Reupeurem heula sakarejep nyah beunta menyan bodas lalaunan diasupkeun kana parupuyan nu ruhai. Peledug haseup menyan bodas nyambuang ka sabudeureun Sang Hyang Rancamaya. Mulak luak leok les ngilasna pucuk-pucuk daun tatangkalan. Adi-adina eueuh nu wani lemek. Ngareluk tungkul bari peureum musirkeun rasa mantengkeun sukma. Galantang Prabu Anom Jaya Dewata mapatkeun raja. Pun sapun kaluhur ka Balai Agung Kahyangan, ka papayung ratuning pamunjung anu nunggal di Mandala Agung, tegesna Kahyang Sedani skala. Pun sapun kahandap ka Batara Pangraksa Jagat, ka Batari Panghurip Bumi, ka Ambu Sari Pohaci, ka Nyisari Ambu Pangasi. Pun sapun kaluhur ka Buder Awun ka Sunan Ambu Papai, ka Pohaci Wiru Mananggai, ka Bujangga Camaya Putih, ka Sakur gelar Pohaci, ka Sakur gelar Bujangga. Pun sapun kahandap ka Indung nu ngakandung Karama nu ngayuga, ka dulur anu opat kalima pancer. Pun sapun kaluhur ka Hyang Karuhun Purbatisdi Sunda, Purbajati Sunda, Sang Mokta ing Rancamaya, Hyang Prabu Tarusbawa, Hyang Prabu Bangsa, Hyang Prabu Dharma Siksa, ka Sakur Hyang Prabu bari pakena gawe rahayu,
bari pakena kerta bener kami sejabakti un sakun. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangon mulia. Urang cekapkeun dugi kadi heula. Padaran acara dongeng Sunda Kang Gilang, Tritang Tudi Bumi, karya Yosef Iskandar. Jati Gunung Amparan. Urang tepang dangu di enjing dina waktos sareng channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasnadi Channel. Penghilap subscribe, like, jeung bagikeun di medsos Kasugri sadayana. Sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Kami